selaku calon Ais Pangampi tangtosna udah bisa ngadamel beungketan antara pamimpin jeung rahayatna. Ulah nepi ka pakia-kia, ulah nepi ka patongong-tongong, buktikeun tina karya anu nyata. Ulah nepi ka pamilih sistem dina nanjeurkeun hukum anu tangtu. Tuang Rama P saha kapungkur teh. Dina lalampahan kapungkur anjeunna di negara Amarta ngajabat anu dirajaan ku tuang Ejang Prabu Yudhistira. Raja-raja di luar negara teh bakal mikir dua kali rek ngajajah negara Amarta kulantaran ayana Gatotkaca. Ayeuna salira seke selerna tangtosna bakal jadi euteung kapayuna teh salira teh pan putrana Gatotkaca anu sakitu dipercaya tengah masyarakat. Upami salira nyodekaan kepercayaan masyarakat, yakin tong bujeng hingga salira anu goreng tuang Rama ge Gatotkaca bakal kacana goreng. Hatos teh kabawa dedegan. Ya, mudah-mudahan we Bang Rojongna kalian duana. Muhun bulan. Siap abdi. Abdi warga Cikiwul istimewa siap Rojong agan pikeun jadi Ais Pangampi. Nya, mudah-mudahan kan sok tanjeurkeun bebenaran itu ieu ya. Pada permios abdi akan bari tuturkeun kalangkang. Pada Mang Cepot. Saya mudah-mudahan we ayeuna kasalamatannya kan, mudah-mudahan. Yang golek wayahna dilepak karang bawa deui lain boga silaing bedog itu ye kalak pake kalak pasti urang teh bakal ngacacat pulangkeun pradenawa deui urang bari mapai padesaan lumapana permios kulan